warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Laura Ayu Marta di acara Kilas Warta anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual. Audio Jungle. Pamirsa, jalan ngahubungkeun Kecamatan Buah Dua ke Surian anu ambruk sawatara waktu ka tukang. Tempatna di Blok Asem Sirah Cilembang, Dusun Curug Desa Hariang. Nu kiwari kaayaanna beuki parah. Longsor anu lumangsung di Desa Hariang Kecamatan Buah Dua ngabulukarkeun jalan Hariang Cisumur anu teu tiasa dilewatan ku kendaraan roda 4. Longsor beuki poe beuki gede, ditambah ku hujan anu sering narajang wewengkon Buah Dua jeung sabudaranana, warga Desa Hariang toto ngajentrekeun yen longsor terus tumuwuh alatan intensitas hujan anu luhur. Akses jalan kadua pamarentah kecamatan dilaksanakan secara total pikeun sakabeh kendaraan dina raraga ngajaga keselamatan para pengendara. Tetela lain wae dampak putusna angkutan umum di dua kecamatan. Sanajan kitu, eta oge boga dampak pikeun siswa anu hese ngakses sakola di dua kecamatan. Sakumaha anu ditepikeun ku Kades Hariang, Karma Adi Sunaria, yen di Kecamatan Buah Dua aya sababaraha SMP jeung SMK anu loba murid di Surian, ngakibatkeun murid-murid hese asup ka sakolana sabab jalan akses Buah Dua Surian ditutup pikeun sakabeh kendaraan. Pamirsa, di tempat kejadian tos aya rerencangan anu bade ngadugikeun warta di tempat kejadian. Sumangga Kamila Apriati, Laura Ayu Marta nu aya di studio, abdi ayeuna aya di wewengkon Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang. Ayeuna abdi tos aya narasumber nyaeta salah sahiji murid anu biasa ngagunakeun jalan akses Hariang Cisumur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten bilih ngawagel waktosna abdi bade tumaros perkawis kumaha kaayaan longsor diawaskeun dina waktos ieu. Kemungkinan longsor bakal ngaagengan upami hujan terus-terusan. Terus, nah kunaon lantaran jalan akses Buah Dua Surian geus ditutup, urang Surian ngarasa rada hariwang. Kumargi jalan ieu hiji-hijina anu pangcaketna ka kampung abdi sareng bakal ngaganggu mobilitas warga kalabat mahasiswa sapertos anu pernah dialami ku abdi. Upami ayeuna kanggo akses jalana tos aya bantosan ti pamarintah sekitar atau nepi teu acan. Kanggo akses jalan alhamdulillah atos. Pamarintah sareng warga sekitar gotong royong ngadambel akses jalan anu anyar kanggo memudahkeun masyarakat liwat ke akses jalan anu Wanajaya Surian. Nuhun hatur nuhun ka narasumber anu parantos ngaluangkeun waktosna sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun. Uih deui kana rencangan abdi anu di studio Laura Ayu Marta, abdi Kamila Aprianti, Hariang Buah Dua Sumedang. hatur nuhun Kamila Aprianti anu atos masihan informasi di tempat kejadian. Pamirsa, sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun kapayeuneun pamirsa sadayana. Abi Laura Ayu Marta permios undur diri.